Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Hadirin iwatu iman, ahli pangaosan masagi Maghrib Sabtu ngaji anu sami-sami gaduh harapan kaing ridho kaling magfirah ti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sabada nyembahkeun puji istighfar oge isti'anah ka Allah Subhanahu wa taala wireh dina wanci kiwari dina mangsa ayeuna dina tempat nu sami dina waktos anu parantos ditangtoskeun ku Allah Subhanahu wa taala. Urang sadaya masih keneh tiasa ngajalankeun salah sawios kewajiban urang nyaeta tolabul ilmi, nyaeta nyuprih pangarti ngala pangabisa utamina dina urusan agama. Alhamdulillah ngalangkungan program atanapi kajian masagi di masjid anu diayakeun ku DKM Masjid Al-Firdaus oge bekerja sama dengan Lensa Firdaus oge Bigar Dakwah pimpinan cabang Persatuan Islam masa periode kepemimpinan Al-Ustadz Budi Harto Fitriana. Alhamdulillah simkuring kapeto atanapi kapaparenan pancen tugas khususna di pimpinan cabang Persatuan Islam kanggo silih wasiatan utamina dina bab urusan ilmu agama. Mudah-mudahan paentan naon rupihal anu saja kusim kuring diuningakeun jantan aya panamih pangiat kana amal soleh urang sehingga amal-amalan urang atanapi hirup urang pinuh ku kaberkahan. Hadirin bapak-bapak kalih para santri anu kusim kuring dihormat oge dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Upami neuleman kahirupan tangtosna urang salaku manusia moal leupas tina lukaliku kahirupan nu mana di dinya terkadang urang aya dina rasa bahagia, terkadang hiji waktu oge urang aya dina masa keur aya dina kasedih. Pon kitu deui nalika hiji mangsa urang aya dina kabeungharan oge pasti hiji mangsa mah urang bakal ngarandapan nu disebat naon kamiskinan gitu. Oge teu luput painten tina persoalan-persoalan anu memang urang salaku manusia pirogi pisan paintennya kana wejangan-wejangan atanapi nasehat-nasehat
ti papada jalma. Duikeun ka aya tatangi pan kurunyung deui ka bumi teh. Naon ngeluhkeun kasusah we jeung kasusah itu. Tah kadang dina nampi keluhan-keluhan di papada jalma teh. Kadang aya anu nampi, aya nu ngahiap gitu. Sok kadieulah abdi penampung masalah. Aya oge anu cenah ieu mah pasti dek ngadu masalah ieu mah. Dek ngadu kasusah ieu mah gitu. Tah ku hal sakitu painten nalika urang berharap ka manusia, nalika urang mayunan kararepet teras nyuhunkeun bantosan ka manusia, kadang aya manusia teh anu welcome, non welcome teh dan selamat datang sanes kekesen. Aya anu ngahiap gitu, sok hadieu gitu, urang curhat lah, urang ngadu kasusah bebarengan gitu. Aya oge anu datang-datang geus wah ditulakan gitu bumi teh. Tah mungguhing Allah mah justru miharepkeun gitu. Sok dek ngadu mah, dek keluh kesah mah ka kami surah Allah. Bahkan nalika anjeun henteu minta teu ngadoa gitu, maka Allah murka tah. Cing urang aya nu kitu. Misalkan aya rerencangan urang tatangi urang gitu. Naon? Nyungkeun dinasehatan gitu. Terus atanapi nyungkeun bantosan gitu. Aya teu sok ka dieu gitu. Lamun teu menta awas gitu. Kan urang mah kitu nya. Sabalik lamun teu mere awas. Tah mungguhing Allah Subhanahu wa taala mah justru nalika urang teu nyuhunkeun, teu ngadoa ka mantena, mangka mantena murka ka urang sadayana. Urang kalabatkeun kagolongkeun jalmi anu sombong. Tah mudah-mudahan painten dina wangkit ayeuna di antawisna simkuring ngadugikeun hiji makalah itu anu tangtosna tos pada uninga. Oke painten nya resikona kieu nalika dijadwal dimasagi gitu. Satu acara itu sok dipaparinan atau nabi disuunkeun judul gitu. Nemawi kelas di judul nyambung moal gitu. Mata hapunten bilih judul teu nyambung ya. Tapi insyaallah simkuring di dieu baris nguningakeun etika dalam berdoa. Jadi nalika tadi digambarkeun seorang tatangga bade nampi naon keluh kesah urang teh gitu. Lamun urangna kumaha heula. Ta anapun painten ka Allah oge nalika doa urang hoyong diijabah atanapi hoyong ditampi ku Allah Subhanahu wa taala berartos aya etika dina cara ngadoa. Ulah duikeun ka nya simkuring kantos nguping sanada urang persis mah tara ngadoa cenah gitu. Nah kumaha kitu ada geus salatna ge cenah leos-leos we cenah kunyam-kunyam sorangan. Pan eta teh ngadoa. Tah jadi aya beranggapan yen orang persis mah nalika beres salat teh tara ngadoa. Dina hartos tara dipingpin cenah gitu. Padahal mah kan painten doana mah leuwih lekoh ti aranjeunna gitu. Komo nuju naon kapepet mah atanapi seueur pangawegah wah duikeun ka lentong-lentong we gitu. Nah sapertos kitu gitu. Sangkan doang urang ditampi teh atanapi sapertos kumaha. Tah painten di dieu dina tafsir Ibnu Katsir diuningakeun di antawisna aya seorang Arab Baduy ja'a Arabiyun gitu. Aqribun Rabbuna amba'id. Jadi seorang Arab Baduy, Arab anu non pelosok ngaros ka Rasulullah, ya Rasulullah
Nah ari Allah teh caket atau napi tebih gitu. Tamaka saur eta Arab Baduy teh lamun mah caket maka simkuring dek nyuhunkeun ka Allah teh kalawan lalaunan. Tapi lamun mah Allah teh tebih jauh maka simkuring bakal gogorowokan tajikeun mah tidinya ayana nu ngadonga laun sareng tarik jigana tina sejarah Arab Baduy. Tah mangka dina wangkit harita Rasulullah teu ngawaler anapun jempe gitu. Nah maka jeung teu ngawaler gitu. Sabab waleran Rasulullah mah teu leupas tina wahyu ti Allah Subhanahu wa taala. Ari urang kumaha? Berarti urang ge lamun ditaros perkara nu teu apal berarti kedah berdasarkan ilmu gitu. Maka Rasulullah dina wangkit harita teu ngawaler gitu. Sebab Rasul mah wa ma yantiqu anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Jadi setiap ngalontarkeun waleran gitu estuning dibimbing ku wahyu. Tajana pelajaranna ka urang sadayana nalika urang ditaros hiji perkara anu teu acan uninga mending keneh nyebatkeun terang daripada nyanyahwanan gitu. Kan sering ku guru urang Ustaz Amin seorang yang tahu itu gitu. Yang tahu bahwa dirinya itu tidak tahu. Jadi tetatahuan gitu, tetahuan gitu. Tuh nya ku bahasa Indonesia mah gitu. Jadi ulah nyanyahwanan gitu. Dina hartos upami Rasul mah ngantosan wahyu tah urang mah kedah berdasarkan ilmu gitu. Ulah dugikeun ka di dieu misalkeun aya santri di asrama nalika pelajaran nahu sorof misalkeun ditaros ku guru teh cing naon disebut isim kata benda berarti ieu mah berdasarkan ilmu eta naon cing yeuna kade ulah naon ari isim teh aljimatu naon aljimatu eta jimat anu nyelap dina saku tapi da mangalamannya barudak ayeuna mah kajabe sepuh ti payun tah kana teh sok sanaos painten tiasa dinyakeun tapi kan teu tepat dan narosna ge naon disebut isim al ismu cing naon al ismu teh cing di dieu santri Firdaus mah nalika diajar nahu sorof tah isim mah kudu tos molotok sekedapanya da di Nusantara mah tara gitu ieu mah uyuhanna seueur santri anu di asrama anu sok diajar nahu sorof iya tak al ismu huwa cing tarik atuh kalimatu dala ala maknan walam yuktaron bi jamani naon hartosna kalimat yang menunjukkan suatu makna dan tidak disertai dengan ari fiil yang disertai dengan waktu hiji deui ari huruf naon iya dikarenakan harus ada kata yang benar ya lulus lah tah jadi dina belajar nahwu sorof wae bahkan ngentilu nya isim fiil huruf berarti lamun tos apa tilu eta dijamin ka dituna ge lancarnya sadoli dikitu nya tercanten sadoli mah tah eta penanya sakedik tamihan niatan kaum para santri tauhid kana Arab Baduy nu tadi duikeun ka dina wangkit harita lungsur we Quran surat Al-Baqarah ayat 186 sabab tadi teh kan pamidina Quran surat Bani Israil mah wala taqfu ma laisa laka bihi ilman gitu. Maka anjeun urah rek ngadangukeun atau napi ngadugikeun teh teu sesuai sareng
ilmu na. Tamaka lungsu Rasul ti Allah wahyu ti Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Jeung lamun seug abdi-abdi kami nanyakeun ka maneh perkara kami, pok caritakeun yen saanyana kami teh deukeut. Ujibu da'wata da'i ida da'ani. Jeung kami baris ijabah pamenta jalma-jalma anu bener-bener menta ka kami nalika maranehna menta ka kami. Fal yastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarzudun. Kusabab eta prak maranehna sing narurut ka kami sarta sing iman ka kami supaya maranehna dipernahkeun dina jalan anu lempeng. Hadirin waktu iman ahli pangaosan sami-sami merah piro kali makfiroh ti Allah Subhanahu wa taala. Tah mangka sabada rungsul Quran surat Al-Baqarah 180 genep ieu neme weh Rasul teh ngajelaskeun ka arabaduyun tadi yen Allah teh nyaeta caket. Berarti otomatis tah nyuhunkeun ge pasti bakal lalaunan gitu. Berarti ayat ieu nuduhkeun tentang cara kumaha urang nalika nyuhunkeun nalika ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala. Anu mana paentan setiap doa ujibu da'wata da'i ida da'ani. Ku Allah baris dikabulkeun, diijabah gitu. Tapi syaratna fal yastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Urang kedah dibarengan disarangan ku keimanan anu kuat ka Allah Subhanahu wa taala. Tamalahan dina Quran surat Qaf diuningakeun walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma nuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablihil warid. Jeung sing saha jeung saestuna kami geus ngayugakeun manusia jeung kami uninga kana saniskara nu diharewoskeun dina hatena lantaran kami leuwih deukeut ka manehna batan urat beheungna. Tajanten Quran surat Qaf ieu nguningakeun atanapi langkung niatan deui yen Allah teh langkung caket pikeun urang sadayana tibatan tina urat beheungna. Ari urat beheung teh nu mana Pak? Palih dieu atau palih dieu Pak? Kan dina ilmu bela diri mah aya nu meningakeun cenah. Lamun neungeul ulah palih dieu cenah gitu. Berarti urat beheung teh palih mana? Nya aya dina beheung. Tadina hartos painten naon? Gambaran yen Allah itu sangat dekat gitu. Jadi tadi teh ibadi ani fa inni qaribun nunjukkeun yen Allah teh anu caket. Tamangka diantawisna etika cara urang ngadoa nyuhunkeun ka Allah Subhanahu wa taala teh nyata diantawisna nu kahiji nalika urang ngadoa kedah lalaunan. Tadina Quran surat Al-A'raf ayat ke-205 Allah Subhanahu wa taala we nguningakeun deui diantawisna jadi dalil yen nalika urang ngadoa teh ulah tarik teuing. Wadhkuru rabbaka fi nafsika tadarruan wa hifatan wa duna jahri minal qauli bil ghuduwi wal asal wala takum minal ghafilin. Jeung sing saha anu inget ka pangeran maneh sajroning hate maneh kalawan handap asor bari wedi jeung kalawan ucapan halon waktu isuk-isuk jeung pasosore jeung pomak maraneh ulah jadi di antara jalma-jalma anu taledor. Tamangka di dieu ditegaskeun yen nalika urang ngadoa teh kedah aya dina tadi teh
aya dina handap asor gitu. Bari DP-DP dina waktu paso isuk-isuk atau napi paso sore. Hari ini waktu iman ahli pangaosan nu sami-sami gaduh harapan kaing ridho kalimat Allah Subhanahu wa taala, maka nu kahiji di antawisna cara urang ngadoa teh kedah handap asor oge DP-DP. Tah naha paenten di antawisna urang sadayana kedah ngadoa gitu. Utamina upami tadi mah dina bubukakan nguningakeun nalika urang teu ngadoa teh urang kalebet jalmi nu sombong anu Allah baris murka gitu. Oke painten doa teh mangrupikeun ibadah gitu. Ida doa wal ibadah. Ari ngadoa teh bagian tina ibadah. Maka bab ibadah mah kedah aya contoh gitu. Kedah aya naon dalil anu marentahkeunana. Tadi antawisna urang sadayana diparentahkeun ku Allah Subhanahu wa taala teh wadkuru rabbaka. Nalika inget ka pangeran anjeun teh tadarruan wahifatan gitu. Maka sok barengan ku anu handap asor bari DP-DP. Oke panten ari doa teh mangrupikeun ida doa'u muhul ibadah. Nyaeta doa teh mangrupikeun sumsumna tina ibadah. Nalika ibadah-ibadah nu sanes diibaratkeun tulang, diibaratkeun urat daging gitu. Tapi nalika urang teu ngadoa maka diibaratkeun si tulang eta teh teu aya sumsuman. Kabayangnya nalika ayeuna urang sadayana gaduh tulang tapi teh sumsuman bakal kumaha? Bakal ngarempeyaknya moal kieu tah tangtosna eta oge painten bagian tina runtuyan ibadah urang ka Allah Subhanahu wa taala. Matak tiasa menepis saur saha urang persis tara ngadoa gitu. Justru panglekohna gitu lamun dijaharkeun mah. Panya. Tah painten di antawisna dina Quran surat Al-A'raf oge ayat 55 dikiatan deui ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Pek gerang ngadaroa ka pangeran maraneh kalawan handap asor jeung lalaunan saestuna Allah henteu micinta ka jalma-jalma anu ngaliwatan wates wangen gitu. Melampaui batas nantah itu bili anu teu ngartos wates wangen teh naon gitu. Kaleulewihi gitu. Ta eta paentan di antawisna dalil-dalil anu nguningakeun di antawisna salah sahiji parentah ti Allah Subhanahu wa taala pikeun ngadoa. Tanu salajengna dina Quran surat Ghafir ayat ke-60 Allah Subhanahu wa taala ngiatan deui pikeun jalma anu tara ngadoa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin gitu. Jeung pangeran maraneh ngadawuh pek gerang ngadoa ka kami tan wande kami ngaijabah maraneh saestuna jalma-jalma anu sarombong tina ibadah ka kami bakal asup kana jahanam dina kahayaan dihinakeun. Tah mangka ieu diantawisna dalil nalika urang sadayana teu ngadoa teu nyuhunkeun ka Allah Subhanahu wa taala maka urang kalebet alladzina yastakbiruna nyaeta jalmi anu sombong ti Allah ti ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Dikeun kan dina hadis riwayat Muslim diuningakeun la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu daratin min kibrin gitu. Jadi moal asup surga jalma anu dina dirina dina hatena gitu. Aya sakeprul tina kasombongan. Di antawisna jalma anu tara ngadoa anu ngarasa yen sagala rupa na teh meunang manehna gitu. Pertarosanana
nalika di dia kecap dina hadis layadkhulul jannata gitu, moal asup ka surga berarti kumaha atanapi mending ka neraka atau tapi mending teu ka surga, cing mending mana pilih gitu. Jangan arah fokus gitu, mending teu ka surga mending ka neraka gitu. Sami wae cenanya, padahal benten lamun ka neraka pasti bakal ka surga, lamun teu ka surga berarti di neraka seneng-enengna gitu. Matak mending ka mana tuh? Yang mending ka surganya langsung gitu, tong ka neraka heula. Ngan tapi lamun dibanding ieu mah layadhulul jannata kan gitu. Mau asup ka surga tuh berarti bakal seneng-eneng dina neraka gitu. Tapi sanes-sanesna bade milih nerakanya. Tah ieu painten nuduhkeun kacida luar biasana gitu. Bahkan Allah baris murka ka urang sadayana nalika urang teu nyuhunkeun ka anjeunna. Dikatakan di hadis riwayat Ahmad, man lam yad'ullaha ghadiballahu alaihi. Sing sanu tara ngadoa ka Allah, maka Allah bendu ka manehna. Tuh gitu. Dan ari ka manusa mah gitu, nalika punta penta gitu, sok dibenduan teh gitu. Ari ka Allah mah samulihna, nalika teu nyungkeun maka dibenduan gitu. Eta painten diantawisna naha urang bet kedah ngadoa. Nu kahiji parentah ti Allah Subhanahu wa taala bagian tina ibadah, nu kaduana yen urang kalebetkeun jalmi nu sombong nalika urang teu ngadoa. Tanu salajengna diantawis hikmah atanapi naon kautamian tina ngadoa. Dina hadis riwayat Tirmidzi diuningakeun an Abi Usmana dan An-Nahdi an Salmana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaruddu qada'a ila du'a wa la yazidu fil umri ila birru. Ti Usman An-Nahdi ti Salman anjeunna cumarios Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngandika teu aya nu tiasa ngarobah takdir kajaba ku doa, jeung teu aya nu bisa nambahan umur kajaba ku amal soleh. Tajantan doa teh diantawisna naon keajaiban tina ngadoa teh nu kahiji tiasa ngarobah takdir urang sadayana. Tanu dimasak takdir nu mana gitu. Tanu takdir di dieu teh sanes takdir anu tos kaalaman. Janten anu nangtoskeun takdir eta kawenangan Allah Subhanahu wa taala. Urang cuman berdoa, berusaha sangkan dipaparinan takdir anu sae gitu. Janten dimaksa di dieu teh sanes misalkeun ayeuna ieu santri RG diciptakeun ku Allah teh janten pamaget gitu. Ngadoa weh ya Allah jantenkeun abi istri moal kalah kumaha ge gitu. Rek didang-dangan ge moal jadi istri anggar pamaget tah eta mah tos moal bisa dirobih gitu. Sabalikna uge gitu cenah hoyong ieu ngarah tiasa futsal main bal gitu. Hoyong jadi pamaget tah eta moal bisa dirobah. Anggar fitrana sebagai naon takdir ciptaan ti Allah Subhanahu wa taala. Takdir nu mana atuh tiasa dirobah ku doa teh. Tadi antawisna nentukeun takdir teh aya anu sae aya anu awon. Tajantan urang ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala sangkan takdir urang teh aya dina takdir anu sae. Jadi nalika bapak-bapak misalkan ayeuna masih keneh gaduh murang kalih di pasantren, kaaping kadidik urang sadayana kaperhatoskeun gitunya, duikeun ka wah dipencrong gitu segala rupina. Naon cenah sieun kuculik. Tah dina hartos painten nalika barudak masih keneh jeung urang mah
tiasa diarahkeun ku urang sadayana tah takdir murang kalih teh aya dina jalan anu lempeng gitu. Tapi nalika ke urang geus teu aya teras misalkeun murang kalih tos tebih ti urang cing kumaha kayan murang kalih urang matak nalika dina doa robana atina fid dunya hasanah gitu wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar tah eta diantawisna doa pikeun ngarobah takdir urang sangkan di dunya hasanah di akhirat oge hasanah gitu. Oge nu kaduana ku ngadoa teh mangrupikeun atanapi tiasa manjangkeun umur urang sadayana. Umur nu mana tangtosna umur anu diisian ku amal soleh. Tanu salajengna painten diantawis ayeuna tadi kan nu kahiji dalil ngeunaan ye nalika ngadoa teh kedah lalaunan. Nu kaduana urang kalebat jalmi anu sombong nalika teu ngadoa teu nyuhunkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Doa oge tiasa ngarobah takdir urang oge manjangkeun umur urang. Tah kumaha painten ayeuna sangkan doa urang dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan doa teh aya anu dibayar kontan di cash gitu nya ku Allah teh aya anu ditangguhkeun aya oge doa anu ku Allah Subhanahu wa taala teh digentos ku dihapusna dosa-dosa urang sadayana. Jadi orang kedah husnudon beranggapan ke Allah Subhanahu wa taala yen setiap doa anu disuhunkeun ku urang teh eta diijabah. Mung tadi teh aya anu langsung dipasihkeun gitu. Sapertos doa para rasul, para nabi gitu. Nalika ngadoa teh langsung diijabah gitu. Aya oge paentan doa anu ditangguhkeun. Tiasa jantan painten nalika ayeuna urang ngadoa naon tarohlah nyuhunkeun rizki dinten ayeuna gitu tah tiasa jantan mingon payun atau sasi payun dipasikeun ku Allah Subhanahu wa taala. Oge tiasa jantan dipasikeun ku Allah Subhanahu wa taala dina di akhirat engke gitu. Aya oge anu diange pangupus kana setiap dosa urang sadayana. Tadi antawisna carana kumaha tuh. Sangkan doa urang ditampi teh tamakan nu kahiji walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa darul ladzi yulhiduna fi asma'ihi sayuzzauna ma kanu ya'malun. Jeung kagungan Allah asmaul husna asma-asma anu sarae ku kituna gerak naneda anjeuna ka anjeuna ku nyebut asmaul husna eta jeung tinggalkeun wae jalma-jalma anu nyeleweng tina nyebut asma-asmana marehna baris dibalas alatan saniskara anu geus dilampahkeunana. Tajantan diantawisna nu kahiji cara ngadoa teh etika dina berdoa teh nalika urang ngadoa kedah diawalan ku asmaul husna. Apa asmaul husna? Ayat seberiji 99. Apa sadayana? Tah henteu. Janu apalna atuh naon? Ar-Rahman Ar-Rahim eta ge asmaul husna. Tah minimal paentan diantawisna cara nalika urang ngadoa teh kedah diawalan ku asmaul husna. Naha diantawisna kan nalika kapapada jalmi ge urang teu langsung notognya. Kadang aya basa-basi deula gitu. Kemudian ka Allah Subhanahu wa taala urang kedah nyanjung heula nyaeta ngucapkeun asmaul husna. Bade 88 gitu. Bade misalkan tadi 2 Ar-Rahman Ar-Rahim namanya kati ngadoa gitu. Eta mah mangga nyakeun. Eta nu kahiji. Lajeng nu kaduana etika ngadoa dina berdoa teh urang sadayana
kedah husnudon gaduh keyakinan yen doa urang baris dijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Dina hadis riwayat At-Tirmidzi ningakeun ma min ahadin yad'u bi du'ain ila atahu Allahu masala. Teu aya saurang oge anu ngadoa ku hiji doa kajaba Allah baris ngabulkeun kana naon-naon anu disuhunkeunna. Jantan tetepkeun keyakinan dina diri urang yang setiap doa anu kurang dipanjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala teh pasti bakal diijabahna. Ulah dugikeun ka aya geuningannya nyanyian gitu nadom. Jadi Allah cenah jadikeun abdi naon ka surga teu pantes gitu, tapi ka neraka abdi teu kiat cenah gitu kan. Tah berarti meureunna teh teu yakin. Ongko naon ka surga teu yakin mehna teh gitu. Dasa naon gitunya cenah meureun diukurkeun kana jiwa teh tapi kana neraka alim gitu hayong ka mana atuh gitu. Tah maka dina ngadoa teh dina nyuhun teh kedah tumbuhkeun keyakinan yen urang sadayana baris ngaingkeun surga Firdaus gitu. Amin Pak. Tah eta paentan anu kadua. Jantan kedah disarangan ku husnudon. Ulah duikeun ka ieu teh doa urang dikabul moal nya gitu. Tetepkeun dina hate urang teh yang setiap anu disuhunkeun ku urang ka Allah pasti bakal dikabulna. Tamangka di dieu paenten diuningakeun dina hadis Sunan Tirmidzi, An-Nasai sareng Ibnu Majah nyaeta aya 3 kaayaan di mana jalma moal ditolak ku Allah Subhanahu wa taala nalika ngadoa. Nyata nu kahiji anu hartosna nyaeta imam pamimpin anu adil. Nu kadua jalma anu keur saum nepikeun kabuka jeung doa jalma anu keur didolim atawa dianiaya. Maka doana baris diangkat ka luhur awan jeung dibukakeun pikeun manehna panto-panto langit sareng Allah Subhanahu wa taala ngadawuh demi kemuliaanku aku benar-benar akan menolongmu sekalipun sesudahnya. Tah eta painten diantawisna 3 kaayaan di mana doana bakal naon ditampi ku Allah Subhanahu wa taala moal ditolak ku Allah Subhanahu wa taala. Maka nu kahiji nalika urang jadi pamimpin kedah adil, nu kaduana nyaeta jalma anu keur saum nepikeun kabuka, nu katiluna jalma anu keur didolim atanapi dianiaya. Tah eta paenten salah sawios pangiat yen diantawis cara sangkan doa urang atanapi saat-saat waktu diijabahna doa. Lajeng anu katiluna diantawis cara urang ngadoa teh kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza da'a salasan. Dina riwayat Muslim duinakeun kaayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nalika ngadoa teh 3 kali diulang-ulang gitu. Urang sok sabaraha kali ngadoa mah? Sakali ge bari gancang geulingnya, bari cilang-cileung teh terleng gitu. Tah Rasul mah nyontoan nalika ngadoa teh duikeun ka diulang-ulang 3 kali. Bari lalaunan, bari handap asor, bari DP-DP gitu. Bari pinuh ku kaimanan ngadoana teh duikeun ka diulang-ulang duikeun ka 3 kali. Tangtosna painten ieu janten pangajaran ka urang sadayana nalika ngadoa teh kahiji ulah rusuh teuing, kaduana pamitiasa mah nya Rasul wae 3 kali gitu. Komo urang gitu. Lajeng nu katerakhir anu kaopat diantawisna painten nalika urang sabada ngadoa maka kedah disarangan ku ikhtiar naon tawakal ka Allah Subhanahu wa taala. Dina hadis riwayat Tirmidzi diuningakeun lau annakum tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulihi
la razaqakum kama yarzuqu tayron tagdu himason wa taruhu bitonan gitu. Lamun anjeun tawakal ka Allah kalawan tawakal nu sabener-benerna mangka mantena bakal maparin rezeki ka anjeun sakumaha anjeunna maparin rezeki ka manuk nu indit ngapung bari beuteung kosong balik deui sore bari kayaan beuteung pinuh. Ta janten anger nalika urang ngadoake kana disarangan ku ikhtiar, sarangan ku tawakal ka Allah Subhanahu wa taala. Ta janten painten diantauskeun di dieu digambarkeun kana hiji manuk anu kaluar ngapung dina kayaan beuteung kosong maka balik deui dina sore teh dina kayaan beuteung pinuh. Berarti ku ngapungna manuk teh eta bentuk tina ikhtiarna. Tah painten diantawisna urang sadayana oge nalika ngadoa teh kada disarangan ku ikhtiar. Biasa oge doa teh bagian tina ikhtiar urang gitu. Bahkan dina hadis riwayat Muslim nu sanes diuningakeun hadis ti Abdullah gitu. Yen Rasulullah naon anjeunna nyaurkeun yen Rasulullah biasa ngadoa ku Allahumma inis'alukal huda gitu. Terus wat tuqa wal afafa wal gina. Tajanten surah Abdullah sayaktosna Rasulullah biasa ngadawamkeun gitu. Ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala ku Allahumma inni a'udzubika Allahumma inni as'alukal huda gitu. Ya Allah mugia anjeun maparinkeun ka abdi al huda kana hidayah gitu. Terus watuqo naon sareng katakwaan gitu. Nu salajengna wal afafa mugia Allah maparinan ka abdi nyaeta tina pangariksa ngajaga kana diri kaula tina paharaman nu diharamkeun ku anjeun. Wal gina sareng mugia Allah maparinan ka abdi sangkan dipaparinan kabeungharan hate. Ta hadis eta nuduhkeun yen tingkat Rasul, tingkat Nabi gitu, senantiasa berikhtiar dengan doa nyuhunkeun opat perkara ka Allah Subhanahu wa taala. Nu kahiji hidayah, nu kaduana katakwaan, anu katiluna sangkan dijaga tina paharaman gitu. Nu kaopatna kabeungharan hate. Teteh tingkat Rasul anu urang yakin yen Rasul mah dimaksum diriksa tina dosa, tapi tetap anjeunna salaku manusia biasa anu berikhtiar sangkan janten jalmi anu mulia dipayeuneun Allah Subhanahu wa taala. Komo di urang meureun anu daya nanaonan gitu. Rasul wae ngadoa komo urang gitu. Oke nu kaduana ku eta hadis ku eta doa ngajelaskeun yen tingkat Rasul wae orang yang paling soleh gitu. Nalika maot teh kan ku para sahabat teh si kuburan teh henteu pada nyuhunkeun doa gitu. Nah hamteu kitu sabab Rasul teu ngajarkeun dina hartos tingkat Nabi wae teu tiasa maparinan kamangfaatan pikeun jalma anu sejena. Tapi kan zaman kiwari mah benten deui. Nalika aya sosok ulama, sosok wali nu dianggap soleh gitu. Kan didarongkapan tah solah si makam teh jadi makam keramat. Maka maranehna ngadaroa menta ka eta makam kusabab dianggap jalmi anu soleh. Tah padahal mah tingkat Rasul wae Nabi Muhammad teu sapertos kitu. Para sahabat diparentahkeun ku Rasulullah sangkan ngadoa nyuhunkeun ngetrukeun sagala kamampuan teh nyaeta ka Allah Subhanahu wa taala. Ngalangkungan contoh doa anu tadi nyaeta ngeunaan hidayah,
ngeunaan katakwaan oge ngariksa ngajaga diri urang sebagai amanah ti Allah oge naon nyuwunkeun kabeungharan hate urang. Maka nalika opat perkara eta tos kenging tos aya diri urang bakal karasa nikmatna hirup di alam dunia. Tah oge paentan anu terakhir nalika urang tos ikhtiar tos berupaya semaksimal mungkin kalawan tawakal ka Allah Subhanahu wa taala, maka dina hadis riwayat Ibnu Majah diuningakeun an Aisyata qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yuhibbu qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimus sholihat wa idza ra'a ma yukrahu qala alhamdulillahilladzi alla kulli hal. Kata Mita Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam nalika ningali naon-naon anu ku anjeunna teu dipikaresep, anjeunna ngucapkeun sadaya puji kagungan Allah anu parantos maparinan pirang-pirang kanikmatan sareng sagala kasayan sehingga jadi sampurna. Jeung nalika anjeunna ningali perkara anu teu dipikaresep, anjeunna nguningakeun sadaya puji kagungan Allah dina setiap kaayaan. Tah mangka ieu nuduhkeun bukti yen sumerahna naon diri Rasulullah ka Allah Subhanahu wa taala. Nalika urang tos ngadoa sesuai sareng tuntunan Allah, tuntunan contoh Rasulullah gitu. Tah maka kalituna diuningakeun naon diuihkeun ngalangkungan ikhtiar tawakal ka Allah Subhanahu wa taala nalika katampi ku urang anu teu memang teu pikaresep cek diri urang anu panginten mungguing Allah mah eta terbaik, mangka dirinya urang kedah ngadoa alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimus sholihat. Oge nalika urang sadayana naon tadi naon ngengingkeun perkara teu dipikaresep gitu, urang kedah ngadoa alhamdulillahilladzi ala kulli hal yen sadaya puji kagungan Allah dina setiap kaayaan. Eta paentan diantawisna etika dalam berdoa. Janten urang sadayana kedah marhatoskeun kana perkara-perkara doa sabab tadi teh nalika urang teu ngadoa, nalika urang salah dina ngadoa eta mangrupikeun baris ngingkeun kamurkaan ti Allah Subhanahu wa taala. Sakitu peunteu saduikeun hapunten sabudaya kakirangan we kalapatanana, mudah-mudahan janten tamih ilmu sunah kawin di simkuring umumna kanggo ihwati iman oge para santri Firdaus anu aya di ieu pasantren. Aqulu qouli hada wastaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.